Kunaon sia beungeut anjing. Beungeut aing si kakak adalah anjing. Mau Beungeut sia tiga kada. Hakan kakada. Lieur. Nggak neng koplok masih diblokir sesanut ku aing. Blokir na teuing anjing. Heh. 22 guys. Siap nuhun Mawar guys, mau kamatian. Thank you. Din. Ini mana tuh ulin Din? Pengen kemana goblok kapok aing tanya kapan sama deui anjing naik Orang yang kapok. Naik ke kora anjing di ongkek aing. Teu hayang Di mana? koplok di marga aing deumeur aing koplok. Oh. Nah, habis bisa ongkek atuh. Tanya sekali di aing naik kora. Nah, habis bisa ongkek. Alon. Ngalieur koplok. Lain diajar bahasa Cina geus lila. Bisa bahasa Cina Korea. Ai bieu bahasa naon bieu teh Korea bieu teh nya. Oh. Bieu mah Korea aya beda anak Korea jeung Cina kumaha Din? Teu aing teh ngomong Cina Korea ge koplok. Aing ke diajar Cina. Aing alisnya nu mun buuk di beureman nya di kos di Korea. Alus ngadukung pisan urang mah mun di beureman asli alus. Nu Adek di beureman adek. adek aing ngana hekoneng. Bagus. Jika dapatkeun ku aing koplok penontonnya mah Nut siapa pengaruh nut aing jadi kieu nut. Naon? Sia do. Anjing penontonnya sok naik motor kop Pengaruh mana mah, Din? Untuk kita mau balik skill mah. Nah, mungkin yang mau balik gitu. Mau balik euy. Pakenip atuh tulungan pakenip. Pakenip. Oh, Cilongok ieu siap. Hatur salam nya ka sadayana. Dah keun cina haji nut untuk geus mangkacan nut. Geus mangkacan. Mangkat ke mana? Umroh. Can atuh ke. Ya rahas teh. Kayak 2 minggu deh orang ini. Aing di hayang tangga korma. Boga mana tangga korma? Teu koplok aing hayang melak sia teh. Mau jadi atuh Din, ku tangga korma mah di dinya mah. Jadi atuh koplok sia teh di masjid. Lamun mana dek mun edek di dinya mah melak. Pamentakeun anak onta jeung anak naon teh anak Japati. Isi ada berat mawan angke tuh itu dipanggul. Udah kena aing itulah mudah-mudahan. Mau anak onta ieu mah nih. Aing teh anak ontanya yang beleumeun. Yang beleumeun. Heeh. Embung. Ayo kitu nu di beda hal teh nu kamu kan nut. Henteu tara beredahar anjing. Mabok angin we cenah anjing. Jadi kita kieu tah nolol di jendela kapal kieu tah. Nah, kanan angin begitu. Aing kapal naon nut aya urang pernah jadi pilot. Kapal. Oh, mana pernah jadi pilot? Kapal naon? Damri. Anjing Damri mah jauh atuh. Di mana kitu mun Damri? Damri mah eta mah atuh goblok yang kapal Damri mah neka. Damri merekna Prima Jasa. Kopaja. Nya Kopajaya Prima Jasa nu urang mah. Oke. Moal ade ka aing. Mana naon? Kapal? MR aing Sriwijaya R2. Oh. Itu urang mah geus resep kana hibah utama euy. Pokoknya lah dicenan jadi naik haji mah. Fungsi kana pilot. Orang pernah ke Sriwijaya R2 ke Kalimantan, ke Bangkauni, ke Pelabuhan Merak, ke Pelabuhan Utara, ke Timur, ke Selatan. Lain berarti mana teh ka mana? Ngaprak berarti dinya. Yang baheula mah. Oh ngaprak kok, begitu nama. Soalnya pernah ke Arab jeung ke nganterkeun umroh. Kana naon eta? Kapal naon? Sriwijaya R2 anjing langsung eta mah. Kapal luhur apa kapal handap? Mau kapal selam lila nu mengundang ke kapal luhur. Oh lila, lamun kapal selam naon merekna?
kapal selam teh Sriwijaya L2 teh salah mah Sriwijaya L2 Oh, murah urang kayak mah kapal luhur anjing kapal selama orang kamari naik teh Budiman. mahal anjing budiman ulah daek cai aing udah naikin budiman Nah, aku naon gitu. batul ge osok aya nu kasalahan Kesalahan kumaha? salah nu naik kamana nanti ditanya ku ituna Hmm. lokal cisna Hmm. ke asisten langsung ke Sriwijaya L2 ke atau kalcisna kayak mana lu ngomong ke orang telepon orang gitu Oh. Oh, jadi mana mah apa kalau naon tehnya? mau coba elekeun Lain udah mah biasanya lamun naik pesawat tangke. Lamun misalkan daerah Indonesia mah naikna BP. Mun teu naik eng mun teu gitu. Merekna teh. Mun pesawat mah udah gitu. ayeuna kabaya basuri teh nu Hah? aya kabawina basuri teh Kawin naon di mana? basuri oblog basuri Basuri naon? heuh kelas beus deui kitu aya kelasonan Oh, atau iya teh telolet. heeh Oh, atau telolet mah nu kitu mah. cing nu geusna pembuka dina euy nu geusna pembuka Geus nya nu geulis dahararepan gitu. Alah naon ah. orang kamari teh ka Kalimantan teh 10 jam kajauhan Ka mana Kalimantan? Kalimantan Timur jeung ka Kalimantan Barat Ini jauh-jauh tuh, ingat 10 jam nih lihat aing tuh. gawe nyingkot aing Lain naon di luarnya macet kumaha. ngebuat mawana teh Nah, ini lila 10 jam tuh. salah jalur aing kamari koplo Ka mana salah jalurna? kita ke Kalimantan Timur ke Kalimantan Barat Oh, jadi muter. ke Soreang langsung koplo anjing Anjing naon juga aya di Soreang ai mana? kemana tapi bu helikopter oge bu Lain kumaha tadina pan teh Kalimantan ujug-ujug aya di Soreang kumaha tadina. mau muteran kekelilingan Naon di luhurna emang aya beneran kumaha? oh kaberak si koplo anjing Ah, anjing. mau di sekolah sama kanyaho belum Pak Asep nuhun ah. Di luhurna berarti beneran din kumaha eta ujug lain teu karti urang can karti soalna oh maneh ayeuna ti mau ditu. ngaciri di sadege kana koplo Sok dengkeun ke Kalimantan ke Kalimantan Timur ke Kalimantan Barat anjing shit teh kekelilingan ti Kalimantan Timur ke Kalimantan Barat terus muterna di mana? dengan aing goblok Di Sukahaji. Soreang anjing Soreang heula shit teh Anjing naon ujug-ujug ka Soreang. aing juga lagi anjing deuleu aing nu mau kapal lagi nya Apaan jauh? insyaallah abi memakat di Kumaha. Berarti menu salah kapalna anjing. Maneh pan nyupirana maneh. nyanteun saha aing nu saha supir goblok Maneh nu nyupirana lain. aing jangan tikung goblok jangan tikung shit teh Tikung naon? jangan tikus goblok apal teh shit teh Jalan tikusna ti mana? Ti ieu teh. anjing dia ngomong sia hulu geus we mau lawan sekalian hulu Dari kene aing atuh anjing daripada sia mah. sekolah anjing keberak Masih ya goblok udah sia mah. nu sete mata sekolah nepi sete babal nongkrak Naon? naon koplok Sia mah ieu da anjing. Pengaruh. baik geus sun anjing pengaruh malah Sia anu turun anjing. balik anjing Tahun tuh sia juga marmot anjing tah naya geus jangan koplok shit teh